Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujeng ini sadayana. Dan ayeuna urang baris ngabahas sindiran teh kalebet karena puisi bukun ya dumasar waktuna disindiran teh kalebet karena puisi bukun. Nah, sindiran secara umum tangtos orang tos pada uniknya sindiran teh pami dina bahasa Indonesia mah pantun gitunya. Tah sindiran dumasar sifatna teh kabagi tilu aya piwuruh, silih asih, sareng sesepeuh. Kanggo piwuruh dina jero sindiran eta nyaeta ngabejan kana hal-hal kahadean atawa mapatahan. Contohna kamana jalan ka Jogja kaditu ka pangrumasan, kamana jalan ka Sorga kaditu ka pangaosan. Tah da dumasar eusina nu nyaritakeun piwuruh hal nu sae atawa mapatahan teh. Salajengna silih asih. Silih asih nyaeta sindiran anu eusina nyaritakeun asmara, percintaan jeung kanyaan. Contohna seperti boboko eusina gelas, piring pisin reujeng sendok, bogoh ka batur sakelas, matak isin lamun amprok. Tah eta contoh sindiran pami sedot mah nyata nu pikalucueun atawa heureuy. Contona ngimpi ngajul kembang Tanjung ari menang cau kepok, ngimpi tepung jeung nu jangkung ari kok jeung nu petekok. Tah eta aya heureuy pikalucueun nyaten naon namina eta kalebet kana sesepeuh. Salajengna ayeuna urang ngaguar naon ai sisindiran kasorangan. Sisindiran eta sorangan nyaeta obrolan nu dibalipirkeun atawa henteu togmol. Maksudna nyaeta hiji omongan anu teu langsung kana intina. Sisindiran teh mangrupa karya sastra wangun atanapi bentuk puisi kitu nya. Tanapi ugeran kunaon kapatoku aturan pada jeung pada lisan secara umum. Syukurin tadi parantos naon namanya teh ngaguar ngeunaan sisindiran ya. Sisindiran teh sarua jeung pantun di bahasa Indonesia ya. Kegiatan patembal-tembal sisindiran disebutna tempa sindir. Tah sapertos kitu. Salajengna dumasar wangunna bentukna sisindiran teh kabagi tilu. Hiji rarahitan, paparikan, nu ka tiluna wawangsalan. Tah rarakitan sorangan nyaeta sisindiran anu diwangun ku opat pada lisan atau tapi opat jajar ya, masing-masing aya 8 ngang gitunya. Rarakitan teh asalna tina kecap rakit sorangan, rakit teh pami di urang mah di Kuningan lamban. Jadi papak bisa awal bisa akhir. Sapertos kieu pami rarakitan mah kamana jalan ka Jogja kaditu ka Palimanan, kamana jalan ka Sorga kaditu jeung kamana kaditu ieu rarakitan. Ya biasana aya mindoan. Dinya ieu mindoan kawit di awal. Terus kitu tah eta ciri sisindiran rarakitan. Pami anu kadua paparikan sorangan asal kecapna tina kecap parak teh artina deukeut jadi padeukeut sorana kitu nya. Contoh katumbiri biji geulis, pici teureuk mah ka Ciamis, kaciri seuri nu geulis tah lis deui cigeulis jeung geulis, mun ditetep beuki manis Ciamis, mis ieu manis padeukeut sora teh ya. Murwakanti janten ieu kaasupana sisindiran paparikan parak ya padeukeut sorana ya. Bisa kieu contohna deui cau naon cau kulutuk di juru, bau naon bau kitu nu di juru. Tah
cau jeung bau pada kecora cau naon bau naon tahu ya kalau betana paparikan gitu. Anu terakhir nyata sisindiran wawangsalan nyata sisindiran anu asalna tina ucap wangsal anu artina nyumput gitu ya. Wangsal oge bentukna hampir sarua jiga tatarucingan ya teteguhan gitu ya. Beda jeung sisindiran dua tadi ya, kanggo wawangsalan mah ngadi anggit ku dua jajar dua padalisan, nu kahiji mangrupa cangkang atau nu kaduana mangrupa besi. Biasana ieu disebut deskripsi anu ieu mah clue gitu nya. Contoh deskripsi ieu ngagambarkeun barangna eta sorangan gitu nya. Contoh belut sisit sabadaran, belut sisitan nyapa di darat. Wah iya deskripsi barangna juga bisa jadi juga belut tapi sisitan kan ayana di darat, jadi orang bisa nyari. Nu kadua nama clue pasti jawaban nu ieu teh gitunya, jawaban nu ieu teh nyampak aya dina engang atau kecapan di dieu. Contoh belut sisit sawah darat jika nama berarti orai ngan bising teu yakin rai orai di dia aya kapira rai oh berarti leres ya jawaban orang orai. Tah sapertos kitu wawangsalan sisindiran wawangsalan. Terus sakitu nu kapihatur ngeunaan bentuk ya tanapi wangun sisindiran. Nu kahiji tadi aya paparikan, aya rarakitan, nu pamungkas ngan wawasan. Sakitu anu kapihatur ngeunaan sisindiran. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.